Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit. Ayeuna bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Cianjur. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Hiat corela jeleng harita tilu anak buah utama si Gopar pating corelat pating salebrut muru narajang ka Jakarungsing. Sedengkeun ari anu diserang nama estuning tenang be katempona teh. Tilu peureup anu ting hariuk murukan anggota badana kalah ditenjokeun. Tapi barang sajengkal deui tilu peureup rek keuna kana sasaran, set rikat Jakarungsing mapageun ku dua pigelang leungeunna atuh bantrokan leungeun teu bisa dipondah deui. Hiu kedudes kerak ala. Si Daim jeung si Damin ting jararit carik jeug dalik deug. Dua nana pating jarik jeug ka tukang. Tulang leungeun katuhuna masing-masing potong raremuk sanggeusna diadu leungeun jeung Jakarungsing. Rek teu kitu kumaha atuh, sabab Jakarungsing ngaluarkeun setengah tanaga lapisanana. Sedangkeun ari si Ocid anu harita rada ngarengkog heula waktu nenjo dua urang baladna anu ting koceak teh jadi balanga. Teu nyadar lamun suku Jakarungsing geus asup mubus narajang najong kana beuteungna. Seak siut jebrot euli cari jeug dalik deug bro kusak las kulahe. Ngan ukur sakitu
soranu keluar tina sungut si Ocit. Satuluy nama palastra sabab isi beteungna ancur di jero lantaran jaka rungsing ngagunakeun setengah tanaga lapisan dina ngalepaskeun tajonganana. Alah, meot lur, meot anak buah ente euy. Cek jaka rungsing ngecek ka si Gopar. Atuh puguh si Gopar jadi geuneuh beungeutna alatan ngemu amarah. Anak buah nu tadina aya 20 urang teh kiwari kari 4 welas deui anu nyesa. Kitu oge kaasup si Damim jeung si Daim anu geus teu walakaya sarta geus bisa dipastikeun moal bari satarung deui lantaran leungeunna raremuk. Tetela lumayan oge pangartina eta mangkluk teh. Bener cek si Daim kamari, hebat oge. Kitu galecok hate si Gopar dina waktu harita. Kalah ngahulang atuh lur. Geus mending oge maneh nu gelut jeung wing teh ulah ayoh bae nitahan batur. Geus sidik teu karuateun ngalawan wing mah. Itu geuning buktina kalah sarare dina tanoh balad-balad ente teh lur. Komo itu mah tuh hayo we seseurian kawas anu ebel. Cek jaka rungsing nunjuk ka si Damim jeung si Daim anu keur pupuringisan bari humargung. Kurang ajar sigana mah sia teh can nyaho meureunnya sadewek deuleu. Cek si Gopar muncereng. Nya apal atuh lur ngaran maneh teh Jamilun teh lain bener tuh si gelang bebegig sawah. Kurang ajar bisi ilaing hayang nyaho wanokeun dewek anu ngaran si Gopar si gelang iblis deuleu jadugna para jadug karaman sia jurig. Oh gelang gelis ari sugan teh gelang bebegig. Nya lamun bener jadug rampok mah hayu atuh geura tarung jeung wing lah. Keun bae barudakna mah sina diaradu jeung itu tuh. Hayo geura kaluar ki. Sarengsena jaka rungsing nyarita kitu corelat celung. Ki Sarpa kaluar tina panyumputanana bari mere komando ka murid-muridna. Serang! Atuh tina hiumna rurungkunan harita kene barudak ngora lembur jati ngora ting berengbeng lalumpatan bari maresat bedogna sewang-sewangan sreng. Kalawan dipirig ku sora manuk uncuing anu ngagelik tina tangkal kiara. Siga nu mere tanggara yen di eta tempat bakal aya nu mulang ka jati mulang ka asal. Sanggeus barudak ngora anu diluluguan ku Ki Sarpa narepi ka pakalangan. Tuluy bae marilihan lawana sewang-sewangan. Lantaran anggota karaman teh geus ngurangan, kayaan jadi saimbang. Hiji lawan hiji bageanana. Najan kawilang geus aya umuran kasebutna, tapi tetela masih tapis jeung rancinges keneh gerakan Ki Sarpa teh dina ngulinkeun bedogna mah. Elmu main pona oge cukup lumayan. Memang mantes lamun dijieun pupuh lembur teh. Dina sabaraha geprakan anggota karaman anu jadi lawan Ki Sarpa teh geus katembong namru dina kayan guyang getih alatan dadana gudawang kasabat ku bedogna Ki Sarpa. Sanggeus dirasa nu jadi lawan eueuh nyawaan mah. Tuluy Ki Sarpa ngagajleng pikeun yang hareupan anggota karaman anu liana. Pang-pangna mah rek mantuan muridna anu katembong kadeseh ku musuh. Si Boing anu jadi murid utamana Ki Sarpa harita oge keur bat-bat yang hareupan si Sarman. Salah sahiji anggota karaman anu awakna jangkung badak.
bubuhan murid anu pangheulana guguru kaki sarpa. Jadi teu heran lamun ulin silat si Boing teh aya di salureun budak ngoranu sejena. Hiya! Si Sarmad narajang. Bedogna nu ngakurilap ngolebat rek nigas beheung si Boing. Kalayan ngagunakeun jurus kapinis linglung, gentak si Boing nadah eta serangan. Sieun hiutrang. Pikeun kanu sakitu kalina, dua bedog bantrok ngaluarkeun sora nu ngabelentrang. Mangsa paamprokna dua bedog, si Boing nempo aya lolongkrang kosong dina lebah iga burung lawan. Atuh teu antap parah deui ngan hiu jebrot. Si Boing ngasupkeun tajonganana. Daligdeug, jarig-jeug. Si Sarmad jajarig-jeugan, leungit kasaimbangan badanna. Nempo musuh kitu, si Boing teu ngantep. Tuluy nyusul tepus ku tojosan bedogna ngarah kana lebah hulu angan lawan. Hiat si hudut seram gabres. Bedog si Boing nanceleb parat ti hareup nepi kana tonggong si Sarmad. Sret ganjang si Boing nyabut bedogna tina awak lawan. Kubrag kulahek. Si Sarmad namru guyang getih bari jeung dina kayaan anu geus eueuh nyawaan. Alas ya, marurag gitu gening par anak buah teh par, marenje parae kumaha par. Hehehe. Cek Jakarungsing yang serikeun. Atuh poe si Gopar jadi nafsu. Curelat celeng. Harita si Gopar teu loba nyarita deui langsung loncat maju narajang. Pereupna nu buleud lempeng pisan ngarah kana punduk si Boing anu harita keur nukangan. Tapi barang sajengkal deui rek keuna kana sasaran. Ngadadak harita aya suku anu megat. Hiu gadung des. Bincurang jeung pigeulangan leungeun diadu. Atuh si Gopar ngabangkieung ka gigir, nyeri pacampur jeung ruas. Oh, ieu mah ye geus dibejaan. Yen uing lawan maneh mah deuleu Gopar. Kalah hayo we rek ngabongan batur kuring. Ieu uing lawanan ye. Cek Jakarungsing netep seukeut ka si Gopar anu masih kene muringis. Kurang ajar. Bener-bener hayang modar sia teh setan. Cek si Gopar burial buncelit. Tuluy masang kuda-kudana. Awas ya, modar sia juring. Ya, corelat. Jeleng seak. Hus hiung. Pereup si Gopar anu badag ngacius. Jeleng. Jakarungsing luncat ngagiwar. Satuluyna tarung ngadu jajatan teh geus teu bisa disingkahan deui. Duanana silih serang ngagunakeun jurus-jurus silatna sewang-sewangan. Tetela si Gopar teh memang jago ulin main pona. Gerakanana kawilang rikat tur cepet. Lamun heug lain Jakarungsing anu jadi lawana geus tangtu geus bobor karahayuan ti tadi keneh. Ari Jakarungsing najan nya oge kawilang jawara anu kakarek makalangan. Tapi manehna geus asak dilatih dipeuseuh ku Ki Doblang anu jadi guruna. Jadi sakabeh panarajang si Gopar teh bisa disingkahan. Malah mah dina hiji kasempetan Jakarungsing bisa nembrageun sapasang leungeunna kana dada si Gopar. Hiu ceprot. Si Gopar ngacorowok daligdeug carig-jeug. Si Gopar dadaligdeugan mundur ka tukang. Dadana asa remuk tur eungap. Nyeri jeung panas karasana. Tapi sakitu mah si Gopar kawilang kuat oge daya tahana. Cacakan lamun jawara atah-atah mah geus tangtu coplok jajantungna. Sabab tenggeulan Jakarungsing teh mangrupakeun jurus gedor bumi anu geus dibarengan ku tanaga lapisan. Kurang ajar. Tetela. Hebat oge tanaga lapisan eta manglug teh. Kaya kieu carana mah aing kudu sagancangna ye ngagunakeun geulang iblis aing. Sabalamun terus diayonan
ku leungeun kosong mah tangtu aing anu bakal kasoran. Kitu gerentesna si Gopar dina waktu harita. Geuning kalang ngahulang kitu Par euy. Pereusnya tenggelan uing tadi teh nya, pereus teu Par? Si Gopar teu nembalan. Begeutna siga beusi atah meuleum. Ngemu amarah anu ngagugudag. Seret tuluy manehna ngudar gelang iblis anu jadi pakarang andalanana. Hiu kalawang. Eta gelang teh dibaledogeun satarikna ka palebah Jakarungsing. Wus hiung hiung. Gelang ngablesur bangbaraan, muter siga kolecer muru ka Jakarungsing. Nempo kitu Jakarungsing loncat pikeun nyingkahan. Belesat hiu gancelang plos wus cedak kabeuhur. Gelang iblis nu teu keuna kana sasaran teh terus nyurubuk ngahantem hiji tangkal kai nu kawilang gede. Tetela hebat oge eta pakarang teh. Sanggeus nancleb kana tangkal. Eta gelang tuluy balik deui nyerang ka Jakarungsing. Ari tangkalna terus tutung, daun-daunna muruluk garing saharita. Hiung 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 hiung. Gelang iblis terus ngalayang ngudag-ngudag Jakarungsing. Ngajadikeun Jakarungsing bebalicetan pikeun nyingkahan eta serangan gelang iblis. Ari si Gopar katembong gagalak-gakan yang serikeun jadi lawan. Modar sia. Rasakeun ta pakarang ambu aing sia, modar sia. Menang sabaraha waktu lilana mah Jakarungsing ungkur babalicetan wungkul. Manehna teu wanieun lamun kudu nangkis eta pakarang ku leungeun atawa sukuna. Sabab dirina yakin lamun eta gelang nepi ka bantrok jeung anggota badana geus tangtu bakal cilaka. Lantaran gelang iblis terus bae nyerang sarta beuki cepet narajangna. Akhirna Jakarungsing mutuskeun pikeun ngagunakeun pakarangna nyaeta pedang mayit. Celeng celeng celeng. Jakarungsing loncat beberapa kali pikeun ngajauhan pakalangan tempat lumangsuna tarung antara Ki Sarpa jeung murid-muridna. Sanggeus aya di tempat nu rada anggang, tuluy Jakarungsing ngalugas bedaukna, sreng. Tanaga lapisana museur kana leungeun pikeun nyekel bedog iblis. Serepet kabur. Pedang mayit keluar tina warangkana. Pamorna ngaluarkeun cahaya beureum anu hurung burai. Nuker tarung ngaradu jiwa ngaredak areureun heula. Kabehanana kabireungeuh ku ngagebur hurungna cahaya beureum. Atuh kabeh ngaralieu kalebah Jakarungsing anu harita keur ngabar-ngabar pedangna. Satuluyna kabehanana marangpetan irung sabab pating selangseng kaambe bau bangke nu kacida seukeutna. Iwal ti Ki Sarpa jeung si Gopar we wungkul anu teu miluan nungkup irung teh. Si Gopar pohara ruaseunana teu nyangka seutik oge lamun bedog anu disoren ku Jakarungsing teh bakal kitu rupa aslina mah. Sateka pola si Gopar museurkeun tanaga lapisanana kana irung. Sangkan bau bangke nu sakitu seukeutna teh teu asup kana irungna. Dirina geus ngarti lamun eta bau terus-terusan kaangse balukarna bakal ngaruksak kana aliran getih nu aya dina awakna. Kolebat wus hiung 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 hiung. Gelang iblis geus ngabelesat deui kalebah Jakarungsing. Tetela eta pakarang teh ngungudag terus ka mana bae nu jadi sasarana lumpat. Jakarungsing teu masang gerak. Punten, Jakarungsing teu masang gerakan. Jakarungsing teu masang gerakan bajing loncat deui siga tadi ayeuna mah. Tapi manehna ngawangun jurus tigas papas pikeun nadah gelang iblis anu ngahiung. Belesat siat belentrang geleger.
kadenge sora nu kacida tarikna mangsa paamprokna 2 pakarang. Gelang iblis anu geus kakoncara ku kakuatanana teh harita mah jadi ancur mancawura siga bawang disiksikan. Si Gopar nepi ka olok bengong nempo gelang iblis andalanana anu geus ngampar dina luhur jukut garing. Hawa seber mimiti nyulusup kana hatena. Manehna sadar lamun pangarti lawan anu keur disanghareupanana teh tetela aya di saluhureun dirina. Lamun manehna nekad tuluy maksakeun pikeun tarung geus tangtu moal untupan nu aya ngadon cilaka. Akhirna mah teu mikir panjang deui ngan berengbeng we si Gopar lompat sakalumpat lampetna kabur ngejat ninggalkeun pakalangan geus poho deui ka era. Ari Jakarungsing harita ka tembong geus robah paromanana. Nu satadina mindeng surang ngasrenget teh ayeuna mah jadi buringas. Teutepanana seukeut waktu merong kanu jadi lawana. Pangaruh tina pedang mayit anu dicekelna tayona mah. Nempo si Gopar anu ngabecir teh gancang Jakarungsing ngagajleng luncat. Kalain ngagunakeun elmu ngahampangkeun ragana. Bakating ku cepet gerakanana. Nyaho-nyaho Jakarungsing geus aya hareupeun si Gopar. Curela celeng celegadeg. Rek mana sia kehet? Teu nyatria pisan hirup teh. Deleutuh ku bolor anak buah ilaing loba nu kojor. Ari tangkurak sia kalah lumpat ninggalkeun pakalangan. Hayang salamet sarta hirup sorangan sia teh. Teu bisa kitu. Lamun pedang mait geus kaluar tina warangkana. Pantang asup deui kana warangka lamun saacan ngalah jiwa jeung uyup getih deuleu. Ceuk Jakarungsing tatagna keur nyaritana. Pangaruh tina pedang iblis memang mawa watak garang, matak seber kalau jadi lawan. Sabab geus dibarengan ku sima jeung pangabaran tina bedog iblis. Si Gopar teu siga tadi deui nyaritana. Ngadadak robah jadi leuleuy teu poporongos. Ampura jang. Kuring aku eleh. Kuring aku eleh. Disambat ayeuna kuring janji moal jadi jaduk karaman deui. Karaman lodaya ireng rek dibubarkeun ku kuring jang. Ampun. Jakarungsing teu nemalan. Ku gerakan nu kawilang cepetna. Pedang mayit ngolebat dina gerakan 3 papas ngabeulah awakna si Gopar. Curelat jeleng kolebat gabres kudupruk. Awak si Gopar beulah jadi 2 bari teu ngaluarkeun sora. Nu saterusna mating golepak dina luhur jukut garing. Nyawana leupas tina raga kalayan teu kungsi ngoceakeula. Sanggeus kitu mah Jakarungsing malik ka tukang. Katempo nu tadi keur tararung teh ayeuna jadi ngagaloler bari marang petan irung. Bari bebalongkengan utah uger. Ukur kisar pawe anu masih keneh nangtung teh. Kitu oge bari geus nungkupan irungna. Tanaga lapisan anu kapimilik ku dirina teu kuat lila pikeun nahan bau bangke anu sumebar tina pedang iblis, tina pedang mayit. Kalayan masih keneh dina paroman anu buringas. Jakarungsing ngagedig leumpang bari ngajingjing pedang mayit muru kanu keur ngagaloler. Sanggeus aya di antara para anggota karaman anu kari babaraha urang deui. Tuluy Jakarungsing ngacungkeun pedang mayitna. Poe ieu kuring Jakarungsing geusan mungkas talakon karaman anu ngaranna Karaman Lodaya Ireng. Gegedug jeung anggotana bakal dipikeun kabeh ti alam dunya ieu moal aya nu disesakeun. Sabab geus loba korban nyawa anu ngaralayang akibat kakejeman jeung katelengesan Karaman Lodaya Ireng. Rengse nyarita kitu kalayan gerakan anu teu bisa dituturkeun ku panenjo panon biasa. Jakarungsing ngagunakeun jurus tenjerak bumi pikeun
jejekan para anggota Karaman anu keur tinggal lorer. Sakali jejak oge tuluy ngalalayang we nyawana sabab dibarengan ku tanaga lapisan anu bisa ngancurkeun jantung. Jumeritna para anggota Karaman mangsa ngalepaskeun nyawa, estu mata ketir kadengena. Sanggeus binasa kabeh taya nu nyesa kakarak. Jakarungsi ngasupkeun deui pedang mayit kana warangkana. Manggeus ki ah. Tong nungkupan irung bae. Geus eueuh bau bau hitutna oge na maki. Geus ki ah. Siga sasari deui ayeuna mah pamolah Jakarungsing teh. Atuh Ki Sarpa gancang ngalesotkeun leungeunna tina irungna. Nampun jadi guru geus biasa deui mah, murid-muridna oge jadi pipilueun. Sarta tuluy pating karuniang harudang. Bener-bener hebat Jang Jaka teh. Si Gopar nepi ka hanteuna binasa Jang. Ki Sarpa nyarita ka Jakarungsing. Aya kagumbiraan dina paroman beungeutna. Eta mah keur kabeneran we atuh Ki. Ki Sarpa beuki hormat bae ka Jakarungsing teh. Sabab geus kasaksian ku sorangan. Kumaha hebatna wawasen Jakarungsing. Lian ti eta oge manehna geus nempo langsung kahebatan gelang iblis milik si Gopar. Lamun heug eueuh Jakarungsing moal kabayang kumaha jadina. Sabab dirina mah geus tangtu moal bisa ngungkulan eta pakarang. Geus kieu ulang-ulang bae Ki. Apanan pancena oge geus rengse. Rek nungguan naon deui teh Ki? Waktina ngopi jeung kopdar ayeuna mah Ki euy. Ngopi Ki, ngopi gede Ki. Nya Jang, ayu Jang, ayu. Ki Sarpa bari mesem nembal kituna teh. Nya geus atuh ari kitu mah Ki. Uing teh heula nya mulang ka makinya. Geus teu kuat yo. Ngadeg-deg hayang ngopi uing mah Ki. Jabat tadi teh can mumuluk heula deui. Tuh. Meni ngaleper kieu tingali. Cek Jakarungsing api-api ngaleperkeun sapasang leungeunna. Nya Jang, mangga Jang. Aki marek ngurus barudak nu tatu heula ieu. Alhamdulillah murid-murid Aki taya nu gugur geuning. Wajar ari timbang raheut seutik mah. Lamun Jang Jaka rek ngopi menta bae kasih nyainya ka Nyi Kaya. Sanggeus kitu mah Jakarungsing teu nyarita deui. Tuluy bae awakna ngacorelat ngejat ninggalkeun eta patempatan. Ki Sarpa bati gogodag we satuluyna mah nyarita ka murid-muridna. Alhamdulillah barudak. Urang teh aya dina kaunggulan. Tetela ari dilawan mah geuning teu sabaraha kakuatan eta Karaman teh. Ngan pedawe jadugna memang hebat. Jadi urang kaburu sieun ti heula. Hadeuna we aya Jang Jaka. Lamun pek eueuh manehna, wah duka teuing kumaha jadina. Tah ayeuna mah urang mulang we ka lembur. Sangkeh nu tatu atawa akod kainya anu taratuna. Ke di imah urang ubaran. Ari ieu Ki layon-layon para Karaman rek dikumahakeun Ki. Cek si Boing tumanya. Keun teuing antepkeun di dieu heula. Ke Aki rek mere parentah ka warga. Sangkan gotong royong nyeun lombang pikeun ngurebkeun para Karaman. Di mana ngadamel lombang na teh Ki? Nya geus we di dieu tuh di bewetan. Urang nyieun makam khusus anu ngaranna Astana Karaman. Sakalian oge urang nyieun tuguna pikeun pangeling anak incu urang jaga. Yen di ieu tempat teh kungsi jadi pakalangan tarung begalan pati antara barudak ngora ngalawan para Karaman anu arek ngaganggu lembur jati ngora ieu. Eta tugu teh urang berengaran tugu Ijen Wawesen.
Ngadenge kitu mah si Boing teu tumanya deui. Manehna geus ngarti kana naon anu diucapkeun ku guruna. Sanggeus kitu mah tuluy bae si Boing ngajak ka baturna pikeun nyarangkeh sarta ngakod anu tatu. Saterusna mah kabeh laleumpang ninggalkeun eta patempatan. Sajeroning laleumpang teh bari ngarobrol nyaritakeun kajadian tadi. Aya nu cah-cahan basa keur tarung, aya anu muji kana kahebatan Jakarungsi, tapi aya oge anu ukur bisa muringis nahan kanyeri. Balukar tatu alatan kabeunangan ku sabetan pakarang lawan. Ari Kisarpa nu harita leumpang panghareupna ngarendeng jeung si Boing kadenge nyarita. Kula mah masih kene can regreg ieu teh ing. Can regreg kumaha maksud ki? Apanan karaman anu dipikasieun teh ayeuna mah geus bubar ki. Malahan gegedugna ge pan geus binasa ki. Heueuh ari kitu teh mah. Tapi ilaing kudu nyaho. Yen si Gopar teh bogaeun guru anu katelana Bahrowi. Bahrowi teh pan hiji jawara kolot di Gunung Guntang anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Lamun Bahrowi nyaun yen nu jadi muridna geus ajal perlaya di lembur urang, tangtu manehna bakal balitungan jeung bales pati ka pihak pilemburan ing. Oh kitu. Teras kadah kumaha atuh salajengna pipetan urang ki? Puguh eta nu jadi pikiran kuring oge. Bahrowi teh kawilang hiji jawara pinunjul nu taya tandinganana dina zaman kiwari mah. Rupa-rupa kasakten tingkat luhur geus dikawasa sapinuhna ku dirina. Elmu panglebur jagat anu jadi pamungkasna kawilang hiji elmu langka anu jarang aya nu bisa ngungkulan. Hiji-hijina jawara anu bisa ngelehkeun teh nyaeta Ki Dablong. Jawara aliran bodas di Karangampar. Eta oge geus dilapisan. Ki Dablong ngilesna. Ting aya kene, ting geus eueuh Ki Dablong teh, da geus lila teu kadenge deui bejana. Pikeun sakadapan mah si Boing rada ngahulang heula. Tapi nalika keur ngahulang kitu, nah atuh ari ujug-ujug. Uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku gieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.